Dadu masar karena referensi ngimpi seece eta menang tah dugikeun ka pesta meuli itu meuli ieu. Upami salira gumujeng subscribe sareng like video ieu. Naon hubungan ngimpi gitu, tapi dasarnya keyakinan eta mah keyakinan tetiasa oge ku urang sedemikian rupa dipersalahkan gitu. Ieu mah sakadar-kadar pagundeman wae nya. Tah tadi keresakeun nya isukna teh duka ka sabaraha ngan dadu masar kana referensi ngimpi seece eta menang tah dugikeun ka pesta meuli itu meuli ieu kitu. Tah eta memang kajantenan pisan nya antawis tahun 75-an jeung rea-rea deui kitu nya aya anu ngimpi ka laut geus ulah tong omong-omong mun ngimpi ka laut mah.